Karesep kuring lamun eueuh pagawean teh sok purah camping jeung babaturan anu sarua pada resep ulin ka leuweung. Poe Jumaah pas sore kuring jeung 3 urang babaturan geus siap indit rek ngadon camping ka daerah Sukawana nu aya di Parongpong. Teka catur di perjalanan mah kuring jeung batur-batur kuring geus tepi ka tempat anu rek dipake camping ku kuring. Kuring geus mineng ngadon camping di Sukawana teh. Jadi geus apal pisan tempat jeung kaayaanna. Tamah rada beda. Biasana mun camping teh tarasa rombongan. Sok aya we batur oge nu bareng camping di tempat eta. Asa rombongan urang hungkul nu camping teh nya euy. Nya, biasana masuk loba aya nu camping di dieu teh. Tumben aya nama rada sepi kieu Sakumaha biasa sanggeus tepi ka lokasi camping. Kuring jeung batur-batur langsung nyieun tenda. Sarta terus ngalasuluh keur beuleumeun nyieun api unggun jang engke peuting. Wanci nyedek ka peuting. Api unggun geus hurung. Lumayan teu tiris teuing adi aya seuneu durukan mah. Mincak waktu jam 11 peuting, si Asep geus ngajak asup ka tenda. Ya akhirna mah kuring jeung nu sejena asup ka tenda. Beda peuting ayeuna teh. Teh kos peuting-peuting biasa na misalna urang-urang camping di dieu teh. Asa keueung. Padahal minang camping di dieu teh nya beda rasa. Geus tong nyarita ka mana wae. Sare-sare ah. Kuring nitah sare ka batur-batur, tapi kuring sorangan ge teu bisa sare. Dipeureum-peureum oge angger we teu bisa sare. Jeung keur kitu teh
Ujug-ujug kadenge suara manuk incuing. Kuring jadi tambah keeng. Kuring jadi ngalamun bari panon nempok keluar tina lawang tenda. Barang kuring nempok keluareun tenda, kuring reuwas campur keeng. Sabab katempo pisan aya nu ngolebat siga aya jalma di saluareun tenda. Kuring ngarasa sieun jeung deui nu nyaring teh ngan tinggal kuring sorangan. Dan nu sejen mah geus sarare kadenge kerek patembalan. Kuring ngahudangkeun si Asep nu ngagoler deket jeung kuring. Sep, udah ngeula Sep. Aya naon atuh? Kana sare. Aya jelema di luar Sep. Si Asep hudang disebutkeun aya jelema di luar teh. Lawang tenda disingkapkeun. Di luareun tenda katinggali siga aya awewe nu keur ngadeangkeun tonggong kana ruhak sesa durukan api unggun. Kuring jeung si Asep keluar tina jero tenda. Kadenge ku kuring eta awewe teh siga ceurik. Leungeunna eta awewe nangkep kana sukuna bari beungeutna kana tuur. Kuring jeung si Asep teu bisa jelas ningali beungeutna eta awewe. Kunaon neng teh? Sareng tos di mana? Ni wantunan sosoranganan. Awewe tenimbalan bari anger tedaek nembongkeun beungeut. Eta awewe nyaritakeun kejadian di alaman kumanehna ka kuring. Abdi geus duaan sareng kabogo abdi tadi nama. Kabogo abdi jahat. Abdi digadaba. Sanggeus kehormatan abdi digadaba. Abdi ditinggalkeun ku manehna. Abdi nyungkeun tulung pangwartoskeun ka mama sareng ka bapa abdi moal wangsul deui ka bumi. Wartoskeun ka bapa abdi. Baju abdi aya di andaman tangkal kai di sisi susukan. Eta awewe ngabejakeun alamat imahna jelas pisan. Sanggeus kitu katinggali eta awewe teh nangtung bari tetep awakna mah nonggongan kuring jeung si Asep. Eta awewe leumpang. Sapok-pokeun kuring ngomong. Kuring jeung si Asep reuwas bari gigisik panon. Sabab eta awewe teh. Sep, jurig sia. Bulu punuk kuring carengkat. Kuring jeung si Asep buru-buru langsung asup ka tenda. Isukna
Kuring nyaritakeun kajadian nu kaalaman tadi peuting ka si Yudi jeung si Dedi. Da maranehna mah sarare tibran nepi ka isuk-isuk. Satadina kuring camping teh rek lila. Ku aya kajadian tadi peuting kitu mah kuring kompak jeung babaturan rek neangan nepungan indung bapana awewe anu panggih peuting nu ngaku ngaran Euis. Teu hese neangan alamat awewe nu ngaku ngaran Euis teh. Kuring panggih jeung indung bapana ngadenge kabar kitu ti kuring. Indung bapa Euis kacidaruasna. Malahan mah indungna Euis langsung cerik. Carita ti indung bapana Euis, budakna geus aya 2 minggu teu mulang init jeung kabogohna. Kuring jeung babaturan teu waka balik ka imah. Da hayang apal nepi ka beresna. Kuring milu nyusul jeung kolotna Euis. Neangan bajuna nu dicaritakeun ku Euis ka Asep jeung kuring. Teu lila neangan anu diamanatkeun ku Euis. Sing horeng anu disebut baju ku Euis teh layon Euis anu geus 2 minggu ngababatang di eta tempat. Euis dirogahala ku kabogohna. Layonna dipikeun ka sisi susukan.